Tatangga aya nu kasusahan dibantu, aya urang kami yatim diperhatikeun. Luar biasa. Jalma nu baguran bakal caket ti Allah, caket ti jalma, caket tina surga, tebih tina neraka. Jalma nu koret bakal tebih ti Allah, bakal tebih ti manusia, dijauhan jalma koret. Bakal tebih tina surga, bakal caket tina neraka. Nauzubillahi min dzalik. Anu salajengna puasa itu bukan hanya saja puasa, melatih apa? Yang kedua, melatih sabar. Sing sabar ketika kita puasa. Namun aya jalma anu ngajakan pas saya ka urang, tong dilayanan sing sabar. Urang teh lagi puasa. Ulah dugikeun ka puasa tapi naon pas saya jeung tatangga. Pares pas saya jeung